Apa bahasa Inggris? Tong disebut si cepot murid Bapak Dewan, Bapak mana? Burukan gede. Ai bener banyak bahasa Inggris. Naon ai bahasa Inggris lah selamat pagi. Good morning. Selamat sore, good afternoon. Selamat malam, good night. Selamat tidur, good sleep. Selamat makan, good eat. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mandi, good jubar. Tahu naon anu bau? Tahu naon anu bau? Tahu anu geus buruk. Lain. Tahu anu geus 4 tahun. Lain. Tahu campur jeung waduk. Lain. Tahu kadaluarsa. Tahu kadaluarsa. Lain. Tahu anu kadiukan anu teu dijalana. Lain. Naon atuh jang? Taluk. Taluk. Anu bau? Tahun tu maneh. Alah si gelo. Naon asa teh? Puri aing mah hirup teh. Boga rezeki meuli radio. Teu eta radio. Nah, atuh disada atuh. Siana budak anjing. Teu alo. Waduh, anyar beri lagi. Orang beri urutan. Meuli HP teu ngomong. Teu disada. Siana nu teu ngadenge. Teu. Waduh, surat lagi anyar. TV kamarna we ngumpul eueuh sorahan. Siana budak. Teu. Cing seteh. Mundur. Maju. Yang ngigir kaitu. Blak tingkong. Blekuk da kitu. Dah sabar sablek penting teh sabaraha teh? Murah Kang 20.000 sabalengkung. 20.000 sabalengkung. Oh sakitu. Sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu 40.000. lamun 3 kitu 60.000. lamun kitu nangarecep Kumaha lo bangga belengkung lah belakang. Hari aya AO Agnes aon aya naon maksudna eta aya tepikeun we nyaon berkawis naon teteh ngeunaan naon ngeunaan negara jeung bangsa natu ada umpul sadayana kedah ada rumpul guci natu geroan geroan kumaneh natu ada. Sok sing tadi sok kayaknya kita pinggir mondong. Ayeuna atulan kuing beli obat ulah atulan uang teh obat ning Obat anu aya lagi anjing. naos wae Jangan nunggu. bapak kamu tukang bengkel ya Geni. Mitina ta. gitu kumaha gitu soalnya kamu sudah menyerpis hatiku itu penasaran si anjing Bikin penasaran. naon mobil apa yang bikin ngangenin mobil Pajero bukan mobil sedan bukan mobil naon mobil Ayla nah Ayla I love you